puguh netizen kepada naranya mana konten nu anyar, mana video nu anyar, sadeugeun urang geus ngupload anu sedih geus, anu tegang geus, anu pikaseureun geus, cover lagu geus, sok ek naon deui urang. Tah, sebenarnya mah urang teh aya carita mah. Ngan urang teh aya kakurangan. Tah, kakurangan naon sok ngomong. Awewe eta unggul kakurangan urang. Awewe nya. Saha atuh nu daekeun di urang awewe? Cik atuh tanyakeun ka barudak, sing we aya babaturan awewe nu daekeun diajak syuting. Tapi da jauh bagian urang mah da jaromblo kabeh sudah. Jadi dia mah anu daekeun. Lah, babaturan we tong kabogoh. Aya teuing babaturan ge asal awewe. Babaturan ge da pada sibuk aya mah. Pada geus aya nu kawin, aya nu gawe lah, aya nu kuliah lah. Jadi moal kaburu. Jangan kemana dia tuh nya. Tahan nunggu wadah. Kira kurang ngerek ne video wae. Heeh, sedengkeun. Nyaah tuh. Subscriber geus loba. 300 mah kahitung loba lah urang. Karek sabulan ge. Banyak nu video wae, video we. Semangat lah, kudu semangat. Pedah kakurangan pemain hungkul. Dasar ribuknya. Tak hilang itu libur. Di alam. Lam. Kenapa nih dia? Praktek kerja. Iya, euy. Kenangan inspirasi kita tah ganjen konten. Oh, jang YouTube-nya. Payangan marane aya na YouTube. So teh bapak yang oge kakuat seserian ngan konten marane gitu tah. Aing bahkan aing canempok gitu tah. Bapak aing geus carita ka aing. Geus alusna eta jang desa sana lumayan eta ge jang terbaik ke bocah milenial gitu urang teh ngigeulan zaman. Sok tingkatkeun marane. Nah, didinya teh urang teh bingung. Bingung naha deui. Urang teh erek nyieun konten tapi carita na. Teh ada tuh age urang mah geus nu seuri aya nya teh kaserian teh. Sugan jalan aya we konten. Kering Jangan inspirasi lah. Naonnya? Urang ge aya carita mah, cuman kakurangan Pemeran tah naon kakurangna? pemeran teh awewe. Teh da awewe masuk rada hese euy. Di kumaha nya awewe mah da era-eraan teh kitu tah. Komo kana YouTube mah. Soalna publik kitu teh euy. Maneh boga kabogoh teu? Tong urang aing mah naon jelema naon atuh teu boga kabogoh aing. Tuh, cek aing ge. Kabeh di urang mah jomblo. Jomblo teh mah. Geus aya jomblo mah neangan atuh babaturan awewe bawa dulur bae saha lah. Gitu nya. Penting dia SMA masuk loba awewe. SMA mah komo. Ribuan atau SMK. Laki kabehnya. Oh di SMA mah duh nya geulis nya kitu Bodina teh urangnya. rada kapake lah meureun. Suganan aya tuh di kidul. Ada kali dulu mah kitu euy. Pemainna jarang ngobrol jeung awena. Tan akrab pisan. Berarti kurang gaul jeung awewe nya. Matak jomblo teh. Teh mah ada. Babaturan meureun aya. Aya aturan loba komo we. Suganan Ajak itunya. ajak Gataekeun Da alus ieu soalna urang sabisir geus loba kitu tah. berarti korek nu video bae. Kudu eta kudu neangan euy pamurana we. Aduh, goblok. Gas. Oh, mana? Gile. Emosi ai. Kalem.
Kalem bae. Guys, cing. Ya, cing. Urang teh salembur teh, salembur cing. Naon heula. Oh, ampun. Kalem atuh we. Guys gitu lah, guys. Jalan kaki. Yuk, mana? Guys, atuh si mama bener ya, boy, karte sok buru main kudu tanggung jawab baik bener-bener teu bersalah masuk buru. Sok buru.